Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakeun wasta tiara dipujianti di kelas PGRI 2A bade ngadamel tuangan khas Sunda nyaeta cilok goang. Bahan-bahannya nyaeta cisampeu, terigu, tahu, daun bawang, bawang beureum, pedes, uyah, sareng royco. Lapkeun cai, omtosan dibikeun kana godog, campurkeun aci sampeu. Itu gawekeun bahan-bahan tadi diangka kacampur. Tambahkeun cai anu panas digodog tadi saalit-saalit. Teras campurkeun pikeun kana rata. Tambihan deui caina. Teras digalokeun. Atos kitu galokeun ku panangan dugi ka ngabentuk adonan. Teras dibuleut-buleut dugikeun ka ngabentuk cilok. Ieu hasilna. Kompor ngagodogkeun cai, antosan dipikeun kana godog, teras abrukeun cilok anu tadi atos di adonan, antosan dipikeun ka asap. Sapertos kieu eta tandana cilok asak. Teras tiriskeun dina wadah. Bahan-bahan kanggo sayuran nyaeta tahu, bawang daun, gula, uyah, pedes, sareng bawang beureum. Siapkeun minyak goreng, bikin ka panas, teras abrukeun bawang beureum, digoreng bikin karamel. Teras tambahkeun cai 3 gelas, lebetkeun bumbu-bumbuna nyaeta pedes, gula, sareng uyah anu tadi. Lokeun dugi ka bumbuna merata. Terus kitu lebetkeun bawang daun, sacukupna
tos ditiiskeun tadi hiji-hiji. Atos kitu galungkeun cilokna antosan debikeun ka ngagolak. Teras lebetkeun tahu hiji-hiji. Cilok parantos asap. Teras diangkat dikana mangkokkeun saalit-saalit. Cilok kantun dituang sasarengan. Ayu urang tuang cilokna sasarengan, enakna dituang pas maju hanet keneh. Rasana enak pisan, gurih, amis, kacampur sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.